perang jeung nu teu kadeuleu kumaha tuh? Ieu kuari datang ka ulah Jumat gara-gara corona. Atuh ka teu kadeuleu ku urang teh aju pre Jumatan anas corona can karuhan Jumat urang henteu. Masya Allah, mantak lamun urang nyaba ka hiji awewe bisi dipelet, ya kan? Tah colok nama kanu kenca ulah nu katuh, caina colok set kecuali hayang dipelet ulah. Pan aya lalaki hayang dipelet aing cenah ngadenge batur dipelet hayang perasaan dipelet, terus anu melet, banget kos kitu si dipelet. Atuh nu dipelet anu kasep. Sugi harak aya harapan si eta naon atuh lain dipelet balah mah disetrum disetrum udah di dunia lah nya kebersihan orang memang diperintah setiap momen yang terjadi ayat titipan Allah haram lalaina haram kalong terjadilah virus corona kuarit ya dibawa angin ke unggal negara lumantak urang teu meunang ku kumpulan teu meunang lobaan eta teh henteu salah bener sebab besi terjangkit ka si eta na teh nyahoeun aju ka urang sasalaman secara medis jadi nyana anu membawa anak ka urang nyana nama ti angin misalnya sebab teu jelas ieu teh ya ka mana datangna angin atuh garana ge. Tah ya seperti eta. Geus aya we untuk meminimalisasikan gampang paling minim ya disemprot ku urang. Deh hese teu kadeuleu. Perang teh lamun teu kadeuleu kan hese. Urang perang jeung nu teu kadeuleu kumaha tuh? Ieu kuari datang ka ulah Jumat gara-gara corona. Atuh ka teu kadeuleu ku urang teh aju pre Jumatan anas corona can karuhan Jumat urang henteu. Ya kan ieu urang hese ngabahasna. Masalahna teh kan teu kadeuleu ieu mah virus anu teu kadeuleu. Ya. Berbagai-bagai alasan ulah atuh gampang bae carita pikih ieu. Carita pikih mah atuh diteangan ku urang atuh kapanggih bae. Komo di akhir zaman mah kudu make kitab ngocoprak we gitu jadi di ujung-ujungna mah lain urusan hukum di Indonesia mah urusan nama naon karepun iyalah bisa di kantong lah ajukan gampang urusanana geus bantek kiai-kiai incan berani cerita-ceritakeun dalil-dalil atuh lain teu diteangan paling naon masalahna gampang dipikir geus ambalaya tah mun kos kitu mah teh teu jadi kahesean teu ngan keheula ye unsur-unsurna kan kitu kiai teh sebab ieu kan lain murni panyakit tuh berarti kan aya muatan politis. Geus lamun aya mata batik heula tuh lo kagak dalil lah tenang. Tak kitu. Ulah long srempeng. Babari jasa emang maksudna ge nyaputnya. Jelas. Atuh kitu. Kok bisa kajahoan politik? Ke iraha kula dibuka. Iraha ulah ku hari. Lagu hari ke dibuka unsur politis tinggi luar biasa. Geus satu orang mengikuti air mengalir baik. Air mengalir teh kieu. Hiji atuh ulah loba kalaluar akur teh mah tah. Ulah loba kalaluar ulah loba ka mana. Eta akur teh mang tiba heula ge kiai mah ditana kos kitu. Ulah ibrag-ibragan di jalan di pasar. Nanaonan terus boga duit nu henteu. Boga duit nami brag-bragan ge nya mah aya nu nganteurna isi eta
ye Masya Allah Tanah Abang diubek sugan meuli naon henteu atuh naon atuh ngubekan Tanah Abang capek-capek bebelian henteu atuh maningan jeung anu teu ngubek datang serok beli balik beres ieu mah lain pan wabeh lantai diubek capek meuli henteu ditanya ke orang kunaon teu meuli mah teh mana jang meuli da cek nya eta duit teu boga non teu boga Aisyah ngajak aing deuk naonan goblok sakalina ka Padang urang kene nu mayar ya Allah aing dilojokeun ku sia tah ieu eta mah akur ulah ka mamana libur sekolah akur geus lah nya ulah ka pasar ulah ka tempat rekreasi akur atuh tiba heula ge kiai mah lamun hayang bener ibadah ka Gusti Allah ulah loba leuleumpangan cicing di imah geus teh subuh ulah ka pasar ke jam 6.30 jam 7 duha 8 rakaat ulah ka mamana mantap salat duha lah cenah jang moal ka mamana maca Quran atuh 30 juz ulah ka mamana Masya Allah Karim acara loba teuing atuh sajuz atuh geus beres baca Quran maca sholawat ja teu ka mamana tereh ge deukeut ka Allah tereh emang dititahna ge ulah ka mamana jadi ieu umpama kuari bupati gubernur kabeh pemerintah nita ulah ka mamana teh nya nama ngamankeun diri tina virus lain deuk kadeukeutkeun diri ka Allah baringsang atuh diniatan kuari selain daripada diinstruksikan ku negara urangna boga pikiran sorangan niat geus lah aing mah keur teu meunang ka mana deuk ngadeuketkeun diri aing gitu tanya ngadeuketkeun diri ka pamajikan tas siapa sok mengkol bae goblok tuh ngadeuketkeun diri ka Allah berjamaah teu meunang cenah berjamaah ge ka masjid mah teu meunang henteu kudu berjamaah antri atuh kuari kudu aya wasit di lawang masjid 5 masuk keluar 5 lagi masuk jadi diantri 5 nyanana mah teu salat jadi urang teh kuari dibuat lalucu dibuat lucu kuari sementara di Cina na loba jelema nu asup Islam aya nu teu asup Islam ge milu berwatak Islam budaya Islam wudu lah nyana mandi lah nyana milu salat padahal macan syahadat nu syahadat ribuan nu can syahadat milu salat di Cina na modal geus kitu aya di urang kuari dilarang salat dilarang berjamaah badak ge iya tuh kaja di mah kerame iya asal kerame ge setiap momen yang terjadi di situ ada titipan Allah dekumaha negara iya dekumaha negara iya kumaha seorang iya nah kuari kan dibuat riweuh cenah kiai atuh sia teh tos kitu bae riweuh ieu cenah lain kula bae kabehan atuh nanaon lain cenah sieun pae ai kana raka sieun teh kana raka sieun pae sieun ulah jadi jelema tuh sia jadi lalai kan itu bareng siap virusna tolol tak kuat ya biasa bae setiap perkara nu terjadi ti Allah eueuh nu kaluar ti Allah tekadkeun eta hiji perkara anu terjadi luar daripada qada jeung qadar Allah urang masuk ngaji bae praktek kullu syai'in bi qadaillahi wa qadari setiap perkara eta adalah diri geus aya tina qada jeung qadar qada baheula di alam arwah di lauhul mahfuz qadar ayeuna nu ngagerakeun gerak-gerak akur kodo jeung kodar tulisanana bakal aya corona wari kodarna nah kabeh geus aya catetanana jeung geus aya tulisanana make riweuh
Teu kudu riweuh biasa bae. Maksudnya biasa kumaha? Biasa nu osok ka pasar atuh ala kadar dagang mah dagang. Biasa ngaji atuh ngaji. Jumat besi dek diliburkeun mah tuh masalah. Tuh ka Jumat jadi libur. Masyaallah teh kudulah biasa bae. Mata alhamdulillah. Tangerang, Serang, Pandeglang, himbauan-himbauan tentang kehati-hatian di pemerintah aya, penanganan aya, tapi ditinggali ke orang biasa bae. Cenah di majelis anu mah geus nu ngararaji, atuh tah mah corona ge tilok ngaraji. Emang tah mah asli, tah mah kos kitu mah, aja diliburkeun ku kiaina. Tanyakeun kiai kok diliburkeun dengan 10. Maju hujan atuh libur sorangan. Maning aing ngomong libur dak. Budak masyaallah ngaliburkeun 10 bae make nu dipencet teh naon ngaranna? Naon? Remote. Otakan. Dibabawa ku nya anak. Remote. Teu daek pinter-pinter heran. Faktor usia meureun nya.